Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Waktu Yesus angkat ngantunkeun bait Allah, murid-muridna nyalampirkeun terus nunjuk ka eta bait supaya anjeunna ningali adegan-adeganana. Nya, eta kabeh ayeuna kumaraneh katenjo, saur Yesus. Kami ngabejaan, engke mah sahiji ge batuna moal aya anu tetep nyusun dina tempatna ayeuna, bakal dirugrugkeun. Yesus ngareureuh di Gunung Jetun. Murid-murid nyalampirkeun teu jeung sasaha deui. Tuluy miunjuk. Mugi diwartoskeun, anu tadi disaurkeun teh iraha pijadieunana. Kitu deui perkawis pisumpingeun Bapa engke sareng akhir zaman. Kumaha galagatna? Waler Yesus, maraneh sing iatna ulah beunang kaperdaya. Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku kami Kristus juru salamet. Loba anu bakal katipu. Maraneh bakal ngadenge durderna perang dinu deukeut, ngadenge beja-beja perang dinu jarauh. Tapi ulah sarieun, pasti eta teh baris kajadian, tapi lain hartina geus kiamat. Bangsa-bangsa silih perangan, nagara-nagara silih tarajang. Bala kalaparan jeung lini di mana-mana. Eta kabeh kajadian kakarek ngamimitianana, ibarat mimiti nyalingitna ka nyeri anu rek ngajuru. Geus kitu maraneh bakal ditangkep, diserenkeun sangkan disiksa, dipaehan. Bakal dipikageuleuh ku unggal jelma dumeh anut ka kami. Jaman eta bakal loba anu murtad, silih hianat, silih pikageuleuh. Nabi-nabi palsu barijil, loba anu bakal kasasarkeun. Ku nerekab-nerekabna kajahatan, jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna. Tapi sing saha anu tabah nepi ka panungtungan, bakal dirahayukeun. Geus kitu ieu Injil kasalametan anu mertelakeun hal karajaan sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunya, kadenge ku unggal jelema, geus kitu kakara datang poe kiamat. Maraneh bakal nenjo sipikasieunun anu baheula diucapkeun ku Nabi Daniel tea ngajega di tempat suci. Paramaos, mangga manahan naon eta teh pihartoseunana. Lamun eta mangsa enggeus datang, nu araya di Yudea kudu lalumpat ka pagunungan. Nu keur aya di suhunan imah, ulah nyokotna naon heula ti jero imah. Nu keur aya di tegal, ulah balik heula nyokot jubah. Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan, jeung anu keur nyarusuan orok, poe-poe eta teh kacida matak paurna. Kudu naneda ka Allah, muga-muga waktu maraneh kabur teh ulah ninggang dina usum hujan atawa keur poe Sabat. Sabab eta mangsa cilaka teh ngabalangsakeunana leuwih-leuwih ti jaman anu enggeus-enggeus ti barang dunya gumelar nepi ka ayeuna. Tur moal aya deui anu saperti kitu. Tapi eta mangsa teh ku Allah disinggetkeun waktuna. Sabab lamun henteu, saurang ge moal aya nu salamet. Allah nyinggetkeun eta mangsa teh lantaran ngaraskeun ka umat pilihanana. Lamun harita aya anu nyebut, tah ieu Kristus, atawa tuh itu Kristus, ulah percaya. Sabab bakal loba Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu. Maranehna bakal nyarieun kaahengan jeung kaajaiban pikeun nipu. Lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge. Maraneh ku kami geus dibejaan ti ayeuna supaya iatna. Atawa lamun aya nu ngomong, tuh
Di ditu Kristus teh digurun keusik. Maraneh ulah kaditu. Atawa lamun cek maranehna, tah ieu di dieu Kristus teh keur nyumput. Ulah percaya. Putra manusia mah pisumpingeunana lir kilat mentasan langit, ngabaranyai ti wetan ka kulon. Di mana aya bangke, manuk bangke ngarubung di dinya. Moalila ti sabada kabalangsakan mangsa eta. Panon poe bakal poek, bulan henteu cahayaan, bentang-bentang rag-ragan ti langit. Kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalana. Geus kitu tembong di langit tanda putra manusa. Barang narenjo putra manusa sumping nitih mega di langit, tur kawasa jeung kacida agungna, jelema-jelema bakal ear sasambat. Tarompet gede bakal disadakeun, sarta putra manusa bakal ngutus para malaikatna ka opat mada bumi. Ngumpulkeun umat pilihan anjeuna ti sakuliah jagat, ti tungtung nepi ka tungtung. Tenjo tangkal kondang, aya papatahna. Lamun regang-regangna geus ngaharejoan, ngaleulesan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas. Nya kitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti akhir zaman. Ingat, eta sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh. Langit jeung bumi bakal musnah, tapi pangandika kami mah moal musnah. Tapi iraha poena, iraha jamna, jelma tayanu nyaho, para malaikat henteu, putra manusa ge henteu, ngan rama anu uninga. Pisumpingeunana putra manusa teh bakal carakeur zaman Enoh. Memeh aya caah gede, jelema-jelema gawena nyatu, nginum, kawin kitu bae nepi ka waktuna Enoh lebet kana kapal. Tapi jelema-jelema teh teu arengeheun aya kajadian naon. Nyaho-nyaho geus gar caah. Kaayaan dina waktu pisumpingeunana putra manusa oge bakal kitu. Dina mangsa eta, dua jelema anu keur digarawe di kebon, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun. Dua awewe anu keur ngagiling gandum, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun. Kusabab eta sing iatna, sabab maraneh teu nyaho iraha pisumpingeunana Gusti maraneh. Coba, lamun nu boga imah nyahoeun iraha pidatangeunana bangsat, tangtu bakal taki-taki supaya ulah nepi ka kabongkaran. Jadi maraneh kudu caringcing salawasna, sabab pisumpingeunana putra manusa teh ku maraneh moal kasangka-sangka. Saur Yesus deui, "Cik, nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu kudu nunganana baris dipercaya ngurus dahar gandek-gandek liana saban-saban geus waktuna. Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana. Kudu nunganana tangtu bakal dipercaya nguruskeun sagala harta bandana. Tapi lamun eta gandek teu satia, hatena bakal ngomong yen dununganana moal balik tereh-tereh. Tuluy mimiti tanggal teunggel kasasama gandek, sarta dahar nginum jeung tukang-tukang mabok. Geus kitu dununganana datang, dina poe anu kumanehna teu kasangka-sangka jeung teu diarep-arep. Geus tangtu, kudu nunganana disiksa bebeakan, terus dipicieun ka tempat paragi ngabuang jelema-jelema munapek, bati bisa ceurik nepi ka huntuna ting kereket. Sakitu dawuhan Gusti Allah.